Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa ala alaina min barakatihi wa du'ahi fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin. Ihalatukal a'mal ala wujudil firaq min ra'una bin nafsi. Ihalatuka utawi nglideraken sira al-a'mala ing pira-pira amal ala wujudil firaqi ing atase wujude suwung iku min ra'una bin nafsi saking pira-pira petenge nafsu. Ihalatukal a'mal ala wujudil firaq minahkeun anjeun minahkeunana anjeun kana amal bari nungguan kosong. Ya Allah, ya anu kedah serius kurang diperjuangkan, anu kedah serius kurang diusahakan, nyaeta ngusahakeun kumaha carana supaya urang wusul ka Allah. Yang kedah serius kurang diperjuangkan, yang kedah serius kurang diperjuangkan, diusahakan, diikhtiaran kumaha carana urang bisa wauh ka Allah, kumaha carana urang bisa bener-bener yakin ke Allah, kumaha carana urang bisa bener-bener jadi hamba Allah. Eta kudah serius urang diperjuangkan, anu kudu dianggap paling penting. Kumaha carana urang wauh ka Allah, ya. Soalnya sidik benahne yakine nek wis yakin pasti sidik. Jadi anu kudu serius urang diperjuangkeun teh ngabebenah keyakinan urang ka Allah. Ya. Jadi anu kudu dijadikeun skala prioritas. Anu kudu dijadikeun skala prioritas teh kumaha cara supaya urang bener-bener yakin ka Allah. Yang orang sok dibaliknya, sok dibalik. Ari perkara anu geus dijamin ku Allah, urang serius, ya. Ari perkara anu diparentahkeun ku Allah, urang hare-hare teu pati serius. Ya. Pan urang diciptakeun di dasarna kudu selalu ku urang disadari, dipahami. Anu kudu selalu ku urang dipikaemur. Urang diciptakeun ku Allah jeung diparentahkeun ku Allah teh pikeun ibadah wungkul ka Allah. Ini dasarna. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tepati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia illa liya'buduni, kecuali pikeun ibadah hungkul ka kaula. Ay liya'rifuni, tegasna pi supaya wauh ka kaula. Urang diciptakeun ku Allah teh teu naon. Ya. Urang diciptakeun ku Allah teh pikeun jadi hamba Allah nu bener. Ngan urang moal bisa jadi hamba Allah nu bener, lamun urang teu wauh ka Allah.
Urang mau bisa ngahamba ka Allah kalawan sabenerna lamun urang teu wau ka Allah. Tah ieu tugas urang diciptakeun ku Allah, urang diparentahkeun ku Allah teh supaya urang jadi hamba Allah anu bener. Nah, urang mau bisa jadi hamba Allah anu bener lamun urang teu wau ka Allah, lamun urang teu ma'rifat ka Allah. Tah hartosna berarti anu kudu diperjuangkeun ku urang ya. Anu kudu diperjuangkeun ku urang nyaan teh nyaeta kumaha cara urang jadi hamba Allah nu bener. Kumaha cara supaya urang bisa wau ka Allah kalayan bener. Eta Allah. Sampai tak urang ciptakeun ku Allah. Lain sibuk ngusahakeun urusan mesti dijamin ku Allah. Ya. Jadi payun aya istihaduka fima domanalaka wa taqsiruka fima talaba minka dalilun alam timasil basirati minka. Terus dipayun ya terusnya. Terus dipayun apa? Dipayun terus dibahas dipayun istihaduka fima domanalaka wa taqsiruka fima talaba minka dalilun alam timasil basirati minka. Nya anjeun dina perkara anu geus dijamin ku Allah nyata urusan rezeki lalawara anjeun dina perkara anu disuprih ku Allah nyata ibadah nyata wau ka Allah dalilun alan timasil basirati minka eta jadi ciri nuduhkeun kana lolongna panon hate anjeun Allah. Ketika urang nya dina perkara harus dijamin ku Allah urusan rezeki. Nika urang diusahakeun nya dianggap paling penting. Ketika eleh waktuna ngaji eleh ku aya berita erek menang duit padahal mah can pukuh teh mangeta manguhi. Ya, mana? Ya. Ada tuh waktu ngaji, aku teh berita teh, aya piduit teh, bari can pukuh teh, nyating bener piduit teh, nanti nyating bohong. Teh ka dikorbankeun eta ngaji. Aya kewiridan, aya berita, rek piduit teh. Neangan anu piduiteun teh anu can pukuh teh. Eleh wiridan ditinggalkeun. Allah Rabbi kali. Ya sok saya janjing nya anaknya piduiteun ana bisa kepijadian. Ya ulah. Ulah eleh. Ya Allah. Nanti ini disebutkan dalilun alan timasil basirati minka ciri lolong napanon hati anjing. Ya, jadi orang kudu kedah pinter-pinternya ngadamal skala prioritas dalam cek bahasa budak sekolah. Skala prioritas mana anu lebih penting, mana anu penting, mana anu lebih penting, mana anu teu penting. Ya. Mana lebih penting, mana anu penting, mana anu terpenting. Orang kadang-kadang kita can bisa ngabedakeun mana skala prioritas, mana anu lebih penting, mana anu penting, mana anu terpenting. Ya usaha penting, keur mere maisah keluarga. Tapi aya anu lebih penting. Naon ngusahakeun yakin ka Allah, ngusahakeun wauh ka Allah. Itu lebih penting. Anu terpenting naon? Anu penting mah heureuy ulin ya. Ulin refreshing, rekreasi. Eleh awan ku ulin. Aduh, mau ngaji batu ngajak ulin. Ya Allah. Ya.
aya kieu, can aya usahakeun, can aya parabaneun, geus sibuk mikiran parabaneun. Bujangan atau pahlawan ya. Can aya tanggung jawab parabaneun ge, geus sibuk mikiran parabaneun. Aduh, tata. Dalilul alantimasul hasilati minka. Ciri kalau nak penghargaan. Pemuda zaman kiwari, pemuda zaman kiwari, gadis zaman kiwari itu sibuk nanti gitu, mikiran duit tuh, tingker naon eta duit, biaya can aya, para balin can aya, karek hirup soranya, ya Allah. Beunghar make ku kawinnya bakal beunghar. Ku kawinnya bakal beunghar. Cek Allah mah kitu ya gitu, cek Allah mah gitu. Ani bahasa kana teh. Yughni wa in kanu fuqara. Yughnihumullah cenah eta bahasa Quran aja bahasa Quran. Wa in kanu fuqara yughnihumullah. Iyakunu fuqara yughnihumullah. Lamun teh mamaranehna fakir yughnihumullah, maka Allah bakal ngabeungharkeun ka maranehana. Ya ku kawin itu. Jadi ku kawin itu jadi jalan pikeun pibeunghareun, ku kawin itu bakal jadi jalan piwalieun. Aduh awan di yang buru kawin. Aduh kan. Iya kunu fuqara yughnihumullah. Lamun maranehana fakir yughnihumullah, maka Allah bakal ngabeungharkeun ka maranehana. Ya Allah. Man nakahalillah wa ankahalillah faqad istahaqqa wilayatallah. Sing sahaja manu kawin karena Allah, ngawinkeun karena Allah, maka berhak menang kawalian ti Allah. Jadi kawin itu dua. Minimal na faedah kawin. Geus harus penangasaan mah Pak Haji mesti kudu kunaon. Terus penangasan kamu sampai sabar kali mah. Sabar kali mah kamu. Allah. Allah. Mau ya kayak cukup sekali. Ya Allah. Wah, malu mandi. Allah. Tapi orang kudu pinternya, kudu cerdas membuat skala prioritas. Mana anu lebih penting, mana anu penting, mana anu teu penting. Aya anu lebih penting, aya anu penting, aya anu teu penting. Berarti anu kudu diheulakeun ku urang, anu kudu nya diperjuangkeun ku urang, anu leuwih penting. Nah, anu leuwih penting teh ya sesuai, ya kan perkara anu sesuai urang diciptakeun ku Allah teh keur naon? Eta. Urang diciptakeun ku Allah teh keur ibadah ka Allah, keur wauh ka Allah, keur yakin ka Allah. Lain kenaon. Tapi ada kudu diperjuangkeun ku urangnya. Ya Allah. Nah, terus dina memperjuangkeunana ulah nungguan di engke-engke. Ulah nungguan di engke we lah. Lamun geus teu sibuk, lamun di kebon geus beres, geus panen cek Mang Ian teh. Ayeuna mah keur sibuk keneh di kebon. Sok aya bahasa kitu teh jelema. Ayeuna mah keur sibuk keneh di sawah. Angke we ngaji teh. Ayeuna mah keur sibuk keneh di sawah, ayeuna mah keur sibuk keneh di kebon. Ayeuna terusum politik keur sibuk keneh kampanye. Aduh ya Allah. Ya Allah. Angkewe atau aya bahasa kieu, angkewe geus kolot da ieu mah budak keneh. Da ieu mah budak keneh. Mau teh gila keneh. Aduh, dikasih apa nih mau gila keneh. Da ieu mah budak keneh. Masih keneh bujangan, masih keneh gadis, kewe geus kolot lah diajar nu kitu mah. Diajar yakin, diajar marifat mah geus kolot.
kata mah kaisungan ku ajengan di ajengan sok isman tuh kaisungan salah di ajengan aja. Kayak diajar ilmu nu kitu mah diajar tasawuf mah lamun geus umur 40 tahun cek ajengan. Astagfirullahaladzim. Kumaha lamun mami 40 tahun ka guru mah. Ya keur naon? Ilmu supaya urang wauh ka Allah. Ilmu keur ngabersihkeun hati urang tina kamusyrikan, tina kamunafikan, tina karaguan. Nyaeta ilmu tasawuf. Tak belajar ilmu tasawuf ya ulah diengke. Lamun diengkekeun beuki kanal eta hijab. Saya bahasa gitunya, saya bahasa gitu. Bahasa umumna, ya bahasa umumna. Kewe ngaji mungkin. Geus beres anu, geus beureuh anu, geus rengse anu. Aing waktu tahun kene sibuk kene di kebon, di sawah. Mata geuning tahun pas poe mingguan di mana jilbab banyak poe mingguan. Rusuh di sawah kosong dah. Eta di mana-mana siga teh majlis. Namun keur usum di sawah molompong. Ya Allah. Dalam secara khusus belajar tasawuf, belajar ngabeberes hati, belajar wauh ka Allah. Angkewe geus umur 40 tahun. Kayak geus kolot ayeuna budak keneh can waktuna. Allah. Maka dia tinggal ihalatul kal akmal. Ngengkekeunana anjeun kana amal. Minahkeunana anjeun kana amal, alias ngengkekeunana anjeun kana amal. Amal naon? Amal anu jadi asbab urang wauh ka Allah. Ngengkekeunana anjeun kana amal anu jadi asbab urang wauh ka Allah. Ngengkekeunana anjeun kana amal anu jadi asbab urang yakin ka Allah. Teh pikeun wauh ka Allah teh perlu sabar. Ya. Yakin ka Allah teh perlu sabar, perlu diusahakeun. Wauh ka Allah teh perlu sabar. Yakin, makrifat, iman eta bagian tina hidayah. Yakin, iman, makrifat eta bagian tina hidayah. Ari hidayah, cek aturan Allah na, ari hidayah secara hukum adina aturan ti Allah na, hukum adatna, galibna, syariatna menurut aturan Allah kudu diperjuangkeun. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jalma-jalma anu mujahadah, anu berjuang dina jalan kami, maka kami bakal mere hidayah ka eta jalma dina jalan kami. Berarti hartosna hidayah eta perlu diperjuangkeun, perlu diusahakeun. Tah hidayah teh naon? Eta iman, yakin, ma'rifat. Orang bisa tawakal, Allah memerintahkeun tawakal, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Tawakal itu diperjuangkan, tidak bisa sekonyong-konyong. Tawakal itu hese. Maka tawakal itu kudu diperjuangkan, kudu dipelajari, diperjuangkan. Orang hayang ditulungan ku Allah, ya. Orang hayang ditulungan ku Allah. Kunci pikeun meunang pitulung Allah itu ayana dina tawakal. Allah. Kunci lamun urang hayang ditulungan ku Allah itu ayana dina tawakal. Ya Imam Ibnu Athaillah kan dina kitab Lataiful Minan, wala yuntasaru fil masadir wal mawarid illa bitawakkul alaih.
moal ditulungan hiji jalma seorang hamba dina tiap-tiap perkara anu datang, dina tiap-tiap perkara anu kaluar, kecuali kalayan tawakal ka Allah. Jadi urang moal bisa moal ditulungan ku Allah kecuali tawakal ka Allah. Nah, urang yang ditulungan ku Allah berarti urang kudu tawakal. Tah tawakal teh itu bagian tina hidayah. Urang moal bisa tawakal lamun urang teu wauh ka Allah. Urang moal bisa tawakal nu bener lamun urang teu wauh ka Allah. Imam Ghazali, tawakal itu gomidun min haisul ilmi, syakun min haisul amal. Jadi hese untuk dipahaminya, berat untuk diamalkeunana. Tawakal itu ya, hese untuk dipahaminya, berat untuk diamalkeun. Nah, berarti kusaha hese keur dipahaminya, berat diamalkeun, perlu dipelajari. Perlu dipelajari, perlu diusahakan. Maka ya sini kan gitu ya, benar na yakin, na wis yakin pasti bebenah keyakinan. Bebenah keyakinan. Ya Allah. Tah, dina ngabebenah, dina memperjuangkeun ulah diengke-engke. Nah, ketika orang ngengke-ngengke karena amal, karena cara supaya orang yakin, karena amal, karena cara supaya orang wauh ka Allah, karena cara, karena amal supaya orang jadi hamba Allah nu bener, min raunatin nafsi, eta teh tina poekna nafsu. Ayo nama usaha we heula. Ya. Ayo nama neangan pagawean dia neangan dunia heula. Kewe amal, kewe ngaji mah, kewe widan mah, kewe diajar wauh ka Allah mah, kewe diajar yakin ka Allah mah. Dingkekeun ku tah min raunatin nafsi tina poekna nafsu. Tina poekna nafsu. Apun tengahna warauna minal hamaqah. Warauna dolbun minal hamaqah. Ari poekna nafsu eta teh bagian tina hamaqah. Hamaqah teh kumprung, belegug. Allah. Jadi berarti jalma belegug, jalma bodoh, jalma goblok ketika urang ngengke-ngengke kana amal anu jadi sabab urang yakin ka Allah. Ini bahasana hamakoh ya. Hamakoh itu kumprung. Kumprung itu belegug. Kalau bahasa asal mah goblok. Ya Allah. Muhorem kalau disebutkan jalma goblok namanya. Orang lain disebutkan jalma goblok mual naik. Ya, disebut jalma belegug mual naik, tapi kurang migawe pagawe anu belegug. Disebut belegug mah batur mual hayang. Ari urang ngalakukeun hal anu belegug. Nah, ngalakukeun hal anu belegug teh eta ngengke-ngengkekeun kana amal anu jadi sabab urang usul ka Allah. Ngengke-ngengke kana amal anu jadi sabab urang iman ka Allah. Ngengke-ngengke kana amal anu jadi sabab urang yakin ka Allah. Nah, ngengke-ngengke Allah. Warauna darbun minal hamaqah. Poekna hate teh tu bagian tina hamaqah, tina kumprung, tina belegug. Ya Allah, tina goblok. Nah, tu wahamaqatuhu min wujuhin. Kumprung belegugna teh tina sababana jalan. Ya tanah al awal isaru dunia alal akhirah. Ya kahijina dan sebut kumprung teh milih dunia menerikeun akhirat. Allah.
urang hayang senang di dunia teu mikirkeun akhirat. Padahal kasenangan eta ayana dina ridho jeung yakin ka Allah. Yesus seringnya dicarios kasenang jeung kabunga, kasenang kagenah kabunga eta ayana dina ridho jeung yakin ka Allah. Lain dina nanaon. Lain dina boga duit, lain dina loba duit. Ayana dina yakin jeung ridho ka Allah. Ya Allah. Coba ditaikeun level teh urang nya. Level teh ditaikeun tekol. Kan level jelema teh aya nu mentingkeun dunia, ka level nu panghandapna. Ya, nu nganggap penting kana dunia, pada naik levelna ka luhur. Aya nu nganggap penting akhirat, dunia tidak anggap penting, tapi udah anggap penting akhirat. Level anu katilu, level anu paluhurna, nu dianggap penting teh Allah tok teu nganggap penting dunia, bahkan teu nganggap penting akhirat. Kalau udah naik kelas terus, udah naik kelas. Ulah ngendog wae. Udah naik level. Naik kelas. Dalam anu kumprung, anu beleguk, cicing dina kelas anu kahiji. Anggap penting dunia, akhirat teh dianggap penting. Komo Allah. Kedua, kelas nu kedua nganggap penting akhirat, dunia itu dianggap penting. Dianggap penting akhirat. Tanu katilu mah tingkatan Allah paling tinggi, nu dianggap penting teh Allah hungkul. Akhirat teh dianggap penting, dunia ge dianggap penting. Tah, urang kudu naik kelas, naik kelas. Ya, naik kelas. Dalam anu hamakoh mah sehingga itu level kahiji, anggap penting dunia, anggap penting. Allah, tapi ya Allah. So kurang mumpang, berarti kuncina urang mumpang gitu. Urang mumpang. Ketika Allah akhirnya memberikan kesempatan ke urang, nyawat ayeuna Allah ya. Allah pas nempatkeun ka urang dina perjalanan para walina Allah. Ya, Allah ngecicingkeun ka urang dina perjalanan para walina Allah. Jalan dikir di jalan para walina Allah. Jalan pikir urang wauh ka Allah. Ya. Jangan pikir urang wauh ka Allah teh ya dengan cara dikir. Dikirna dikir para ahli yakin, dikirna dikir para wali. Tayina Allah ngecicingkeun ka urang, geus mere ka urang. Jalan para walina Allah, jalan khusus. Jalan khusus pikeun yakin ka Allah, jalan umum ya, jalan khusus. Jalan khusus pikeun yakin ka Allah, jalan khusus pikeun wauh ka Allah. Maka manfaatkeun ku urang dengan maksimal. Ya, manfaatkan urang dengan maksimal. Ya minimalnya lah dijaga dawam, terus fokus urang arah tujuan urang. Ya, dijaga dengan dawam. Walaupun minimal syukur sapoe sakali lah minimalnya. Ya, tapi ulah terus. Atau posisikan batu ketika batu mau beak waktu dipakai zikir. Batu rumah atau orang malam minimal sapoe sakali, ngaji saminggu sakali minimal nah sok dimanfaatkeun, dijaga ku poe kaos batu ngopan beak waktu dipakai dan beak waktu dipakai ngaji batu rumah ya udah minimal lah wiridan sapoe sakali, ngaji saminggu sakali minimal tak ngajaga eta ya, sebagai bentuk naon syukuran urang narimakeun anu ku Allah dibikin ka urang. Nyata Allah ngecicingkeun ka urang, geus mere ka urang perjalanan para kakasihna Allah. Perjalanan para ahli yakin. Nah, insyaallah ke urang bakal digolongkeun ku Allah jeung aranjeunna jeung para ahli yakin jeung para wali-walina Allah. Insyaallah
Urusan lain mah ya pasti dibereskeun ku Allah. Ngan ulah ajalah, ulah gurunggu pasti dibereskeun ku Allah pasti. Urusan dunia, urusan hutang, urusan pasti bakal dibereskeun ku Allah. Ngan dengan syarat urang hiji ridho narima waina terus ulah ajalah. Ya. Urang zikir terus nyerah, tawakal terus pasrah, ya. Terus di sini lagi ulah ajalah, ulah guru-gusuh yang buru-buru beres. Pas maghrib ulang irahat gitu. Ingat terus menang asbab jalan diusahain piduitin ari ulang irahat. Aduh hampir stres sama hari ini. Ya Allah. Kita ya bagian masing-masing ya porsi masing-masing. Ya Allah. Porsi orang mau bisa direbut ku batur, porsi batur mau bisa dicokot ku urang. Porsi masing-masing ya bagian masing waktu masing jeung aya waktu masing-masing. Aya bagian masing-masing, aya waktu masing-masing. Kalau mau orang mah zikir seneng gitu, cek ya sini begitu. Seneng aja dan banyak zikir. Kalau gitu orang memang fokus, seneng aja dan banyak zikir. Kayak kumaha Allah. Kalau jalani lain tarimakeun bari jeung seneng. Di poin pentingnya salidenya sok orang jaga ya, jaga bagian ti Allah anu ku Allah mesti dibikin ka urang. Dijaga urang terus. Dijaga terus. Urang diengke-engke, jaga terus. Ya Allah. Bisi mawa. Mal wajib alaihi an-nuhur ila ma yusiluhu ila maulahu qoblal fawat. Ini dari sisi ayatnya. Fal wajib alaihi an-nuhur ila ma yusiluhu ila maulahu qoblal fawat. Maka kewajiban pikeun seorang murid, pikeun urang an-nuhur bangkit. Ya, bangkit semangat ila ma yusiluhu ila maulahu. Bangkit ngalaksanakeun perkara anu jadi sabab wusul urang ka Allah qoblal fawat. Samemeh beakeun waktu, samemeh leungit waktu, samemeh maot. Tah. Ya. Eta poin pentingna. Fal wajib alaihi an-nuhud ila ma yusiluhu ila maulahu qoblal fawat. Kewajiban pikeun seorang murid, pikeun seorang hamba, pikeun urang an-nuhud bangkit semangat ngalaksanakeun perkara, ngamalkeun perkara anu jadi sabab urang wusul ka Allah, anu jadi sabab urang yakin ka Allah, anu jadi sabab urang ma'rifat wauh ka Allah. Qoblal fawat samemeh beakeun waktu alias samemeh maot. Urang teu apal maot ieu. Teu isukan. Urang kusam morakena ada kawin lagi insan dan moal maot lagi kawan teh. Kawin lagi insan dan moalnya maot di heula kawin insan. Cek awan. Penting heula keneh awan jeung Mang Muhyi. Maotna maksudnya. Apa? Ya Allah. Qoblal fawat sampai bebeakeun waktu. Soalnya udah bangkit eta anu bangkit ngamalkeun perkara anu sabab teh urang dikir ya, belajar dikir, belajar yakin, urang ngaji ya, jadi eta jadi sabab urang wusul ka Allah. Rabbana tawakkalna 'alaika wa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana asbahna ilaika fa innaka tuhibbul muslimin. Allahumma